menuluikeun ayat kamari maksudna Kangjeng memeh diinstruksikan perang. Nah aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwahna cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema-jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Kedua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu bentak mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan geus rada tiis sugan asup wa dzakir bihi antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'ah. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkan geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae geus aing badak indit teu meunang kitu ta nabi mah teu meunang kos kitu kudu tenang arahan kumaha carana lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing paringkel eta here hese jasa kudu ku ahlina lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kumaha can kuku bae tapi lawan ku ahli nama dideuleuh gunyan oh ka dieu uratna trek lalaunan ke ka dieu deui trek lalaunan ke ka dieu trek lalaunan ternyata sakaligus lah urang nu neuleukeun ge ngeunaheun nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa begitu urang ngampak tuh kelek sengkleh ku ahli nama babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoan ka beji kurang mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Tep engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal bae ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon. Hese teh awewe teh. Beuki berat mah leuwih berat awewe mah. Wah buagal we sesuai jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Muka pakes teh bisa geus teu gampang. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep aja teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagal. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayangna kieu. Babari sebenarnya awewe mah hayangna. Ka. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayangna kos kitu. Geus dia momoy. Balik dia nanti kota. Aya balanjana, aya. Kira ada ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta. Bah, atuh jana ge geus kikiran bae. Eta awe eta kos kitu. Lamun dikurangan deh kurang. Sabaraha butuhna? 2 juta. Jejaya ge 500. Asana saminggu moal nyambel-nyambel. Kapangi mah kapangi.
sakumaha jeung musuh. Nah eta beji eta kos kitu beji. Eta kos kitu beji, masyaallah. Hese. Hartina kudu nyaho urang. Orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan, ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah dipake cek urang teh. Cukup tah nasihat. Jadi ketika nyana minta deui urang teu boga, iya atuh aya boga mah insyaallah ya ieu keur usaha, nanti macekel bae sakitu can aya. Ke, tu apa itu lupa deui masalah boga. Eta ngaranna nyaho urat. Nah, uratnya lagi atuh geus pahamun nya ge. Lamun Jawa duit cek urang teh 500 tah aing neuk los bawa henteu geus sebodoh lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat tah masyaallah kudu leuleuy jeung awe sakumaha nampak endog beubereum goyag-goyagan peupeus goyag-goyagan peupeus acak-acakan ieu tah masyaallah. Nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mah Kangjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut. Dan antaranya ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah. Daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus. Urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae. Tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus. Ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim. Eueuh ti baheula deuleu Quran ngisahkeun berbagai nabi. Nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur setiga-tiga can moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kayak dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng Nabi ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadoa digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nya mah hayang dunia tama kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tama neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikeun ku Gusti Allah dunianya na dibeulem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus sasiki-siki acan dakwah lah cek setan tama dakwahna ge tama hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tama sararehat tama tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh dihareupeun nya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4 dakwah terus Kangjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah
cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere penyakit ku Gusti Allah atel borok kabeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cek Kanjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub kesik nu aya bae kesik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noer ka Kanjeng Nabi Ayub Kak bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eueuh tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha eta Kanjeng Nabi Ayub indit sia rahmat ini tulah di Ayub masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain dek dakwah kos kitu mah indit ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar gerbang panasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe mah kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sapoe sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar torojol cek Kanjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe sapenting ente Abu Bakar geus 22 penting kula geus 3 poe Masyaallah dongeng teh dongeng kok gitu ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan wah turun geus sauti anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh kos kari nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brang geus pokona muah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal dikena silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cakula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon bade jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hateleutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cakula kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleu Ihya buku hese cenah macana mebes ya sok ngomong-ngomong
atuh bacaan iya na sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang dah ya Nabi tak kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mantak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu besi aya nu ka belah dieu ka keja bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyanana ngaboros beres aduh tinggal bebek banyak lah goy aing di hus-hus aing sia mapal cak bebek gas aing dek mapal bae mapal berjamaah itu beres Masya Allah kiai dek mapal atuh dek kumaha dek kumaha ngaping makhlukna pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunya nana kredit dek kumaha coba ieu sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit ya ulah nyanana nyeun proposal ndek ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tong pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh mazhar wae jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sia ditahan tahajud bae diintip bae teh hudang bae heuh sia ka aing sia nita tahajud gitu sia mah kerek bae jatuh mah nitah-nitah atuh bener mah bener ngan mal beres kajen ku kumaha coba kos kolot ngaulah-ulah nonton TV ya sia nonton TV bae ka anakna pugunya nana keur nonton TV kieu nonton TV bawa enak sakana aja aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jakeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pasono-sono parapih-rapih silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae mal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka anta kaya kiai ngadakwahan manusia teh aingnya nanap di neraka nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong teh jelas cak masyarakat cau teh jelas tah
mantap ngelempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan anak, di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit, moal tegas, agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan. Tuh tapi lamun lempengnya pangeran hiji Allah, parentahanana salat, puasa, zakat, haji, laranganana ulah kredit, ulah proposal, ulah koskar itu bangsa haram nyana tegas. Daekeun jeung daekeun, nurut jeung teu nurut lain urusan kiai, urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena. Ngeunah cara para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap kudu zahiron wa batinan. Tah Muhammad pelingan, elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cek Gusti Allah. Kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung. Kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat, ieu bakal terjerumus. Luruskeun pituturan supaya ulah kitu. Di badak ke geus teu nurut engke ka neraka, wali, sapi, lu bakal ngarope jeung bakal nulungan engke kaduhung di akhirat. Ketika nyana kokoseran dek ditebus wa inta bil kulla adli, andai kata awakan saha bae nu geus ngejebur ka neraka dek nebusku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yuqad minha, moal ditarima tebusanana, ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa katebus. Eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan. Cek Gusti Allah ke jaga di akhirat, di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan. Sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima, moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrikeun ono. Moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan. Titik neraka bae. Ulah datang kasih gejebur ka neraka, luruskeun Muhammad zakir bihi. Hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim. Nah, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah pangeranan ka aing endahan ka batu ka patung. Titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat, mabok, digedekeun, zina, korupsi, maling jeung sajabana. Dengan kata somprala cek ahli tasawuf, nuhankeun harta, nuhankeun jabatan, nuhankeun makhluk. Eta teh bahasa ahli tasawuf. Di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah, berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf. Aya jelema resep jasa kana harta, datang ka teh salat-salat acan, dibahasakeunna mangeranan harta. Jelema resep jasa kana jabatan, wani meuli sababaraha miliar oge, nu penting aing diuk dukung ku sia, berarti nyana mangeranana kana jabatan. Tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk, ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ngaranna nyana teh mencintai makhluk, mangeranan ka makhluk. Aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Geus kuari dibahasakan menuhankan dunia, menuhankan tahta, menuhankan jabatan, menuhankan makhluk. Tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka. Jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad, teu nurut ka parentah aing, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na. Di neraka ke bakal kumaha? Lahum syarabum min hamim. Panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum. Padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai. Caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha? Lahum syarabum min hamim. Bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna. Sebab eta panasna teh kadeuleuh sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang.
kayak bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka enum ku sia ajur sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panas tengah buncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim, siksa anu pohara jasa. Kunaon eta? Bima kanu yakfurun. Kailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah, kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Neraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teu kapanggih Ki Bahlul. Asana ieu geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae setik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh ya, sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang teu disebut marah. Ente kurang tuh. DRS mahal itu. Oh ya maaf ya guys. Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Masih tas mana? Tas neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu. Manggi. Eueuh. Kumaha sia teh luar kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Da perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh.
dibukakeun ku malaikat zamaniyah prek tah silakan ieu neraka asup kana neraka pan cenah cak Muhammad cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon ka kidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pan cenah neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api? Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an fattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar singsiun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia ieulah manusia nu kadarituna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mantap sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabok na zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Si mah pohara jasa atau si mah bawana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Entar ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna. Geus mun hayang panas ke di neraka bawa saloba-lobana. Itu bae ulah hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jauh sono horeng di neraka jahanam raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol bener cenah kira-kira aing mau seuneu tuh ya asana mah pinuh lo raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae, karasa ku aing geus kira. Sing trek-trek awak aing. Ge. Engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna teu tah mah eureun jadi rajana. Eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu. Duh, cek Bahlul cek tuan raja teh. Yang dikirim batunya jadi raja ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus beres encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat nasana araraman tina neraka nyana guling gasada bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik ya. Teu bisa udang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mamawa seuneu cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macu tuan raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta naon tidak terbacul di dinya, deuk melak cau. Manya melak cau di luhur, cek dia teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek cenah. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge, kuduna ge ditadeuh melak cau mah. Ulah di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagan.
aja hoa. Aduh karena sehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing gitu. Je. Bener oge tak Abu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atau turun sih? Enggak, saya geus kaharti mah gua lagi turun. Turun. Tadi tuh mampir heula teu. Aram kalau mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di jalan. Ini Abu Nawas sakaieu. Tinggal raja bae. 2 penasehat, hiji Bahlul, 2 Abu Nawas. Ceknya jangan aredan kabeh tau. Panggil. Bahlul tidak ka dia Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah tudaekeun anak? Wallahu alam cek anu diutus. Coba tidak ka dia Bahlul, tas si Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ye. Hiji bakal mamawaseun ya aing. Cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cekeun. Coba aing ngobrol anu sabenerna coba cak dia. Dikatakan itu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing mah lain kiai, nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah itu sia. Kita kali itu kutuan raja. Rek naon? Sada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu titakan itu raja nu ka dieu. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, ku edan jadi gaduh aing mau ngomong ku mah edan gimana? Sampaikan tino edan ka ditu. Datang ke Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah make tuan. Kiai Abu Nawas. Lain kiai aing mah. Satu, nu gelo. Sarua jeung nu tadi. Itu edan ieu gelo. Iya mas dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah. Aya naon? Cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah. Bejakeun ka tuan raja moal aya wali, moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun endek datang ka dieu, eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung. Cih sarua jeung tadi teh mah cenah. Bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana. Siapa tetap? Apa ku aing cenah dibui bae kitu? Coba, bui eta Abu Nawas, bui. Beres ta budak. Dibui Abu Nawas, jasukeun dilayat ku raja. Abu Nawas, pulang. Ieu tah. Gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui. Jang ngeunahanan dibuyan saknyana. Nikmat dain libuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa. Gua mah minta rada kebelan bae dibuyina cakena teh. Sial teh cak tuan raja. Sugan teh menyeri dibuy horeng ngeunaheun. Aya mah kieu bae nu mantak dibuy ge lain sabuy-buyna. Aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali. Syarat jadi wali mah heueuna naon? Hiji ulah sok hees di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon. Sakitu doang syaratna naon. Lain naon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae nu bener simpulna kumaha? Oh kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejengan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulia, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, panglemah-lemahna, pangrudin-rudina di dunia, tah mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Siap kula deuk kaluar di istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak
keluar istana dibikeun, kerajaan dibikeun, keluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji, calana hiji, serba hiji, teu meunang make kendaraan, lempang cumplang campling, guruna Abu Nawas. Kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas, sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu sabener-benerna jadi hamba, ulah boga rasana naon. Kakarak di dinya saeutik. Geus teu boga rasana naon, kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakara. Ku jelema kuari mah di kota teh diome teh nyahoeun eta raja, huluna di kitu-kitu. Geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak di dinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia, di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia, di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus nyahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin, ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunanna keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin, dititah mimpin deui lantaran kuari mah ye geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui, jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh eueuhna naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiranna naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu Allah jadi raja. Mun masih kana jadi raja bohedo karena dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat moal becus moal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha boro-boro jadi lurah jadi arat dia moal beres. Moal beres. Masyaallah tah kos kitu dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru, hayang maca Quran ge kudu boga guru, hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cak muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bungah leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir, didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih.
geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah berjamaah lillah kadatangan tamu terus belillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basori bagus datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ke waktu dahar sore itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta assalamualaikum Assalamualaikum dilele wah Habib murid hampura guru mana kek dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sanguh dibikeun sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur jadi 3 di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara ricing di hareupeun meja kosong cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh oh ya mama ni lesang kieu ieu mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basori nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai ini tadi orang geus gahayal dahar diisuk geus dahar pas dek dahar kunaon dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Hasan Basori kieu aing can karti cek Hasan Basori teh wali gede aing can karti cek tapi ku aing dileuleung nya teh wali geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus jagat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek mati karti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3 dibere kabeh atuh seserian wah hehe bose tuh cak baturna anu disuguhan urang nu daharnya na mah ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti tetep ngingin ka harti jol beta Ki Habibnya datang di hari emang tidak lahar cak canda ke dahar naon kayu di dahar ngantu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum Waalaikumsalam cek Ki Habib teh. Waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna tak ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Hasan Basori tuh eta meureun. Ieu dibuka ku Ki Habib teh. Sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebabnya ana pantiluan pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh tangan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal kadahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus
tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan bener geus kaambe wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu gasan basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambe ku anjeun teh ieu rahasiana naon sakali ditanya dua kali tidak ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana jadi kuari kula ngaluhuran mama tah jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang satungtung urang ngejar dunia satungtung urang cinta dunia kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom di hiji hal diangkat jadi wali moal jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia satungtung resep kana dunia nah ieu moal diangkat jadi wali ieu keur kabeladirna makin cinta karena dunia makin jauh jeung Gusti Allah cinta jasa karena dunia jauh jasa jeung Gusti Allah datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram ya ieu bagus jauh lah deui datang ka ku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan nyana anu nyaetkeun nyana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ilah lahum syarabum min hamimin wa azabun alim bima kanu yakfurun sebab kufur di alam dunia nah siksa kejadian mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu ku ari natalan usum tahun baruan milu tahun baruan lamun ngan sakadar lu natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji tanya lagi milu tahun baruan milu kitu natalan Masya Allah padahal mun urang nyaritakeun natalan teh ngan sakadar itu penyelewengan tabang deuk ngagejeburkeun urang ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah jeung teu aya tama ti ditunana Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeup mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa pasti tahlilan pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge urang kuari katipu nyana Natalan milu rame nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet Puncak macet Cianjur macet Sukabumi macet ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang naudzubillah min zalik wa min zalik nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe nu leungit anakna nu saminggu anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang sekitar Balaraja sekitar Tigaraksa Cikupa Pasar Kemis kemudian kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana beneran lain lalagaan ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan geus dibokingnya nembereun ku Korea ku bule
Ya Allah, gue lagi milu prihatin. Ditanya gue salaktina, nu boga anak sabaraha, nu boga anak 2, nu boga anak 3, nu geus boga anak, nu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Kayak gerage, beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean tan teh coba ieu. Masya Allah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kok tahun berikutna, tahun berikutna. Sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarun beki goreng beki cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna. Zaman anak jeung incu urang masya Allah geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Eueuh aki geus hese teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari TV di bawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui. Wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ka kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Maopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke deuk kumaha. Kiai geus balalang kurut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Jasa sarua kiai jeung lain kiai, batur geridit nyana leuwih hebat geriditna, batur nyen proposalna hiji nyana mah 5. Berarti cinta dunia na luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di dieu perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama, api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang, dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, deuk mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram. MUI make label halal halal kene. Geus sabaraha coba. Tapi kon teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan nu kos kara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram. Ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Endeu kumaha geubah kahareupna ieu. Ieu geus carita teori iwati urang mun tayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti mah maha kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti sahabat. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dari ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut
ke Amerika. Nah kuari geus encan kuari keur wujudna rarame na kuari teh urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir, teu paham. Nu paham teh ngan saukur kikituan nama horeng di jero nama keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwal ti kitu. Lamun di jerona lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahna. Maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak maknya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh. Agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 kitu Palestina, ke-9 Israel, terakhir ieu Mekah jeung Madinah. 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu, carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari mah. Cangkareng. Aya mah isin ngadengeun nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Ay berak ngarana teh ya Allah, teu pantes jasa. Tuh gini. Ingat ke MZ pisan da MZ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangeunahkeun jasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya tugimin. Aya beta MZ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal keluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih aya keneh, nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu, kabeh turunan. Urang mah ka dieu zaman harita mah encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar tama kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu le pohara Indonesia teh pohara Islam nu wah pangloba-lobaan. Cuman kuari mun ngukur kualitas Masya Allah ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang darah. Menang sae eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah bae zararah, penting mah zarah bae salat gitu. Timbal pagede-gede, oh masalah. Ya Allah ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres indit ke geus tiis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Kitulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu meunang ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat.
pemerintah orang mudah-mudahan diberi teger, diberi lurus jeung adil, para kiai nage mudah-mudahan diberi kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana, sehingga urang kabehaen ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala dibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.